Gening urang teh bisi umur isuk pondok lamun maneh can ngahampura tuluy urang maot pan Allah teh kami moal ngahampura dosa jelema sameme eta jelema silih hampura jeung papada manusia emak mah sadar engke ora tuh betul ditungtung atuh emak mah sadar lamun nepi ka emak maot tuluy maneh can mere hampura ka emak meureun emak teh doraka salanggeng-langgeng hampura emak ta eta rada haram deui bener rek naon urang make jeung goreng ka jelema deuk naon urang goreng jeung batur hirup butuh ku batur naon alasan urang kudu goreng jeung batur ibu make tiung menang batur baju menang batur selop menang batur imah menang batur panrosah ge menang batur kitab ge menang batur Quran ge menang batur bisa maca menang batur maot dikubur batur dikurebkeun batur ditahlilan batur ibu ngalahirkeun ka dokter teh batur ibu hamil ge ku salaki bro astagfirullahaladzim